Biografi Kusuma Atmaja. Kusuma Atmaja dilahirkan di Purwakarta, Jawa Barat tanggal 8 September 1888 di kulawarga Pinunja salaku Raden Sulaiman Effendi. Kue Soima Atmaja. Kusuma Atmaja oge bisa menangkan adikan anu hade. Anjeunna nepi gelar diplomati Reschool atanapi School of Justice di 1813. Mimitian karirna. Kusuma Atmaja ngemimitian karirna salaku pegawai pengadilan dina tahun 1820. Anjeunna diangkat jadi pegawai sekunder di Pengadilan Bogor. Dina tahun anu sarua, manehna narima beasiswa pikeun nuluykeun adikan hukum di Universitas Leiden Walanda. Dina warsi 1822, Kusuma Atmaja rengsek kuliahna. Gelar Doktor in the Reich, gelar head oge dialak ku disertasi anu judulna The Mohammedanse from Stichtingen in Indi, Institut Ulama Islam di Hindia Walanda. Dina disertasina Kusuma Atmaja ngadadarkeun hukum wakaf di Hindia Walanda. Balik di ka Hindia Walanda, Kusuma Atmaja langsung ditawaran kalungguhan jadi hakim di Radvan Justiti Batavia. Sarua jeung pengadilan tinggi saatos sataun damel di dinya, Kusuma Atmaja langsung diangkat Vortizer Landrat ketua pengadilan di Indramayu. Karyana salaku hakim beuki miskin sapanjang zaman pamarentah Hindia Walanda. Anjeunna pernah tercatat jadi hakim di Pengadilan Tinggi Padang, Ketua Pengadilan Negeri Semarang, jeung Hakim PT Semarang. Karirna teu eureun di dinya, malah nalikna pamarentahan robah ti Hindia Walanda jadi pajajahan Jepang, Kusuma Atmaja tetep aya salaku pajabat pengadilan. Tahun 1942, anjeunna ngajabat minangka pupuhna ti Hohoin Pengadilan Negeri di Semarang. Salian ti eta, manehna oge diangkat jadi Ketua Mahkamah Agung Jawa Tengah dina tahun 1940. Kulawargana, pamajikana Kusuma Atmaja, Siti Khadijah, anak-anakna Armida Alis Jahbana, Emir Kusuma Atmaja, sareng Rahmat Askari Kusuma Atmaja. Jasa-jasana hiji nangeunaan perkara keadilan umum RP Sudarsono dina tunduhan dalang ngagulingkeun 2 janten pupuhu Mahkamah Agung ti 1946 sampai 1949. 3 jadi guru besar hukum di UGM PT Polri Pauron Luhur. 4 janten dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia UII. 5 salaku penasehat legal pikeun delegasi konferensi. 6 janten Mahkamah Agung Lembaga Peradilan pangluhurna dina Januari 1950. Panutup dina ping 1 Januari 1850, Mahkamah Agung balik ka Jakarta sarta Kusuma Atmaja balik diangkat barobah kayaan pupuh Mahkamah Agung Republik Indonesia dugi manehna nilar warsi 1852.